bahasa Tuhan Syabdul Qadir mah kotok ngahiji jeung kotok deui, bebek ngahiji jeung bebek deui, embe ngahiji jeung embe deui. Moal bisa embe ngahiji jeung kotok. Jadi urang ge ya sapopoe teh kudu hese-hese neuleuh jelema ngabaturna sok jeung saha. Ja anu henteu saluyu mah nyana moal daek ngabatur jeung eta. Nu mantak nu bener kapanggih jeung nu bener deui, nu salah kapanggih jeung nu salah deui. Di dunia kos kitu bae. Ahli ngaji babarengan jeung ahli ngaji deui, ahli sedekah kapanggih jeung ahli sedekah deui, ahli ikhlas kapanggih jeung ahli ikhlas deui. Resep mun aya nu ikhlas teh lantaran di diri urang mah aya nyambung. Ketika nyana encan aya robanian, aya ge setoni jeung nafsani, ngahijina jeung nu kos kitu deui. Ngomongna ge ulah ka jeung si eta ngahiji mah urang bae heulanan lah jangan ngarora keneh urang mah teh kumangke bae teu daekeun. Teu daekeun sa mobil rejeung teh teu daekeun. Teu betah kunaon teh amu ngobrolna.